Aku mah acan loba laukan gitu. Ya ulah aing geus ti isuk nepikeun ka dur asar ya. Geus hayang balik ngan aing teu meunang pisan matur meureun. Pi omongan tuh pamajikan ngamuk meureun. Nya waktu nya teu meunang, mun meunang mah meureun leuheung we moal dicarekan aing. Kumaha teuing ieu. Sing meunang atuh sing meunang yeuh. Da mah meunang atuh sal aing diuseup mah. Kos aing atuh ieu disair tingali menang loba aing disair mah. Rik. Ka dieu. Moal asal aing rusuh ya balik. Si Ajo hayang lauk. Ka dieu heula ieu mah bisnis. Lah, cungur teh bisnis naon kitu? Ka dieu. Naon kitu? Yo. Kata menang lauk lo boy. Nya heueuh atuh aing mah da ngalaan ti itu tuh aing mah capek. Menang lo bos ya nyair. Nya meunang tah paisa deuleu aing di loba kieu. Ieu mah beuli mah ku aing. Yah, sia kalau kayak dibeli. Satulur darah uang beuli ku aing. Oh, wani sabaraha sia ieu? 20.000 lah. Pira aku 20.000 ieu nih. Kandor kieu. Heula cing Ulah lah. dicabak san dibeli mah. Nah, ken. Beli heula karena dicabak. Oh iya, Aing mah sabaraha tuh? Siam pada masih Ajo tadi mah hayangeun di imah. Geus ku aing wae aing rek balik ye, can bebeunangan sabaraha? Geus mah 70.000 ku aing dibikeun. Geus gocap buru. Embung aing kocap mah najis. Nah, aing siang nih motor-motor teuing atuh beurik. Daek teh daek we ieu mah daek ge capek ngalana. Iya tuh ieu. Tah, Tah. Bukan Ieu ikan. tah. Kop. Cing gedenya euy. Nya gede atuh teh aya beli aya tambak aing meunang tilu tuh. Heuh nya. Heuh aya tambak beli sagala aya di dinya. Nah, teu daekeun diusupan mah nya. Udah kampungan sama diusup disair kos aing tadi keruk kieu tah. Jadi Heuh, gampang. Aing tuluy balik lah. Heeh sok. Heuh Rik, nuhun Rik. Sok sap. Geus, ieu mah. Moal era aing balik ge lah. Ayan. Elaukan mah. Alhamdulillah cek aing oge. Milik mati mana we? Nah ada babari kieu nya cek aing mah menang duit 70.000 we mah tuh. Lumayan deuleu tuh. Alhamdulillah euy. Bayalah sing balik ge. Daripada teu meunang pisan aing pi omongan ku pamajikan carekam. Era ku tetangga. Usup dur-duran cenah teu bebeunaan. Aing menang kieu mah. Alhamdulillah aing. Lah, kan we si Ajo mah ku aing di imah bere mie we lah teu kudu hayang lauk itu bejakeun. Nah kemana si cungurnya nyairna tuh anjing teh. Aing geus lapar. Kemana nyairna tuh? Sal, kasih basal. Anjo. Pas ngusup atuh. Tadi lah anjir, loba euy. Nya heueuh. Itu aing keur hayang ieu teh. Aing rusuh jak balik lah. Cicing heula. Balik tuluy digoreng. Cicing heula. Naon? Cing lauk naon ieu? Lauk Nah loba euy. lauk tambak, lauk beli. Aing keur hayang bisa lauk aing ke si burik cenah aya cenah tapi we jalmana. Kumaha tuh? Beli ku aing lah. Ih, puguh pamajikan aing ge hayangeun pisan goreng lauk dibawa balik ke mah Jo. Cih bener aing sal ya. Aya 100 wae masal. Beli lah ku aing burik dibeuleum ya. Nungguan si burik teu puguh aing mah pan. Yeuh, cepet. Tah. Pamajikan maneh mah atuh ngeun bere duit bere lauk mah. Oh gitu. Heeh. Heuh atuh Jo. Nuhun pisan nya. Teu lah aing barek nengan si burik euy. Heeh, urang balik heula lah. Lumayan euy nguseup. Lauk teu meunang. Duit teh batian. Alhamdulillah aya rezeki anak soleh teh kieu ya. Oh. Rik nah sia nyair di mana ieu? Aing di sawah. Nah geus ka ieu mana ira sia ngalewatna aing ka sawah. Geus aing meunang lauk mah ieu, loba. Oh, sia teu meunang. Heueuh atuh, heueuh aing ka dieu we ka dieu teh aing tang. Heueuh ditunggu aing di saung. Heuh. Kumaha jalma teh nya? Nyair tuluy balik ieu bal. Yo. Ah, si cungur kalah mall. Man lauk teh? Sia gasan sia teu meunang. Aing Aing meuli tadi hantu. ti si Isal ya. Ya bawang belum di mana? Di si Isa. Oh, ku aing dipaksa pan 100.000 cu aing teh. Bae lah. Masih siapan eta tinggal mayar sia ka aing 100. Anjing.
Itu si Isa. Biar aku si Isa. Berarti si Isa lah, siapa balik? Aduh, anjing. Gue Cicing aing nyusul si Isa Cicing. Nah, nyusul si Isa aku mah. Ah, Cicing. Nah, kan nyusul si Isa, geus wang beuleuh. Maka bugang manten merlokna lagi. Ini. Cing. Masih Isa ngajual. Ke aing lauk. Rek, naon rek? Silakan Jo, siapa Jo? Ya, Da gua eta duit aing gantian goblok. Ah, iya pula. Weh, gantian duit aing. Hujan. Sia di teteangan kok aing. Nah, itu mah Jor-joran neangan hiji. aing. Aya bisnis aing ding. Bisnis naon sia. Teh aciseun pokona mah. Naon heug? Ya. Pangarisan arek. Arisan naon? Ya duit atuh, arisan duit. Sabaraha kan? Gope ding dibukana sebulan sekali. Ayo nangan eta gope nu menangna sabaraha? Ayo menangna mah 1 juta ding. Pira aku 1 juta. Na sabaraha urang? Duaan kayak aing jeung maneh. Duaan. Duaan lah. Yo, aing jeung batur mah ribet ding. Kita sok aya nu hese mayar. Aya nu nganjuk heula. Hah, ribet geus mending duaan. Terus eta kumaha? Heuh, duaan. Gope ewang. Menangna? Menangna aing heula. Engke bulan hareup maneheun. Ngerti? Eta malin arisan atuh cungur. Sia mah nginjem duit ka aing. Ya beda atuh. Sia mah. Apa arisan henteu? Kan aku mah ai duaan mah meureunna sarua jeung nginjem. Nya henteu atuh, beda. Aing menang ayeuna, sia menang isukan. Bulan hareup nah. Nginjem kumaha lamun nginjem mah ding nginjem duit. Karek eta nginjem. Heueuh nya. Ieu mah arisan erek moal. Heueuh sok atuh. Lumayan kayak dia gope nya. Engke we, bulan hareup teh menang. Aing menang sabaraha? Menang. Berarti menang 1 juta. 1 juta. 1 juta lah. Sok tah, kadiekeun heula. Tah, geus. Tah, nu ayeuna aing heula nu meunang nya. Heuh, ke bulan hareup maneh nya. Heeh. Arisan ding sing ieu atuh sing rada gaul atuh kudu apal arisan teh. Ya nya aing balik heula nya. Heeh. Alhamdulillah bulan hareup anjing geus meunang 1 juta tah. Alhamdulillah aing milik mati mana we ayana euy. Hei, tanam pohon si Oding. Aya sorry makan ngusep tuh itu. Nguseup Heeh. anjing leap. Aing mah. Iya, aing aya perlu ieu. Mana mah tuh ya? Di mana, Bro? Iya. Di mana? Gila tuh, panggil jujur. Ih, heeh. Nah, ieu nu si Oding yo. Oh, dia mana seorang tapi tadi mah dari itu aing mah. Si Oding ka mana ya? Deng. Odeng. Malah eupan gitu. Deng. Dulu tuh. Oh, eta ke motor tah. Aduh, udah kalah molor ai si Oding. Ding. Ayo, keur molor ka doang ngeureuyaan wae kagok. Iya, sa mau konon. Wah, bisa jumput. Hei Lolo. Hei Lolo. Hei lolo. Lini. Dulu itu sa. Kalau anjing, soakeun kan. Iya, eta kantongna siapa? kumaha tinggalin. Eta kantongna. Kantong jeung jejer dulu. Bisa tapi lumayan sa lumayan. Oh gitu. Ah si cungur benar-benar ya. Ngoba duitan dulu. Beri. Allah, Lah. Salah, bawa nih. Iya, tak jujur mah lumayan tah. Minum balik nih. cungur teh. Nah, nanya bukan cuma gede di dia sana lauk nanti halus. Kalau kurang main sok ayat sana batu sok menang. Mun diuseup nah aing mah serge euy yeuh. Cungur. Si anjing kau menang keresek mah di beh mananya. Malah capek anjing itu mula tuh. Cuma nang hiji acan. Ayo. Jangan ora lah nyantai. Tuh. Iski seger.
Daripada lauk teh menang mending ngojay. Asa di Gunung Sawal kieu. Berenang nih, Bos. Wah, ngeunaan kieu seger. Naya tai kieu mana ieu. Ini naya tai euy hujan gitu. Allahu Akbar. Cungur. Aduh. Masih kenaon ka di dinya? Sia cungur. Aduh. Rek. Heureui. Aduh, anjing teh kompor geuleuh Aisyah. Tah batu gunting. Ya, eleh. Aduh, aing mah. Siom panjang-panjang teuing ket. Najis si malicik. Si mah loba-loba teuing. Sia nu licik mata. Aing kakar ge menang sakali geus kabur. Maneh nama ka aing komo geus sabaraha puluh kali. Cungur teh. Jok mana Jok? Jok. 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 Ai sia ditanya teh kunaon? Neng hamil ieu kumaha?